Ari jang asnaib tos ngagaduhan titel teu acan. Ari titel teh titit anu ngagantel atos aya. Alhamdulillah. Ujang nikah kaneng eueuy teh kade kedah gaduh ATM. Maknya ai titel tos aya ari ATM na teu aya. Entos gaduh ATM na teu acan. ATM teh singkatan deui ieu teh Bu. Alat tusuk manual. Mun anu tadi teh ya. Tah ayeuna mah neng eueuy tos gaduh BCA na. Ke baris digesekeun kana BCA eta ATM teh. Naon ari BCA teh? Barang colokeun AA. Alhamdulillah tos komplit ayeuna mah. Atuh hidup duaan parantos ngagaduhan STTB. Naon ari STTB teh? Surat tanda tamat bobogohan. Oge ngagaduhan SIM. Naon ari SIM teh? Surat izin mondok bersama. Alhamdulillah. Mangga we kantun prung ke dina waktosna. Ulah ayeuna kade ujang neng. Bojong pasengsol teh sakitu tebihna. Dugi ka adu belajar jungkel jumpalik di jalana. Mohon da geuning sakitu buktosna jalana oge. Dugi kamu terheula kalegok dosol jeung kaledeh kehed ka ditu. Angkatna ti bojong pasengsol teh saurna tadi ba'da subuh qobla seubeuh. Hoyong uih deui qobla zuhur tapi ba'da dahar saurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa wa'adallahu bis-sawab wa harrama syifah wa wa'idallahu bil ilqab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Kalayan maksad muji puji kasanggakeun ka mantena Allah anu parantos nyiptakeun makhluk papasangan. Tina papasangan ieu ngabuahkeun tali pertikahan. Tina tali pertikahan ieu ngabuahkeun rundayan media kanggo bakti ka mantena Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sinareng kawilujengan muga Allah netepkeun sapapaosna kajunjunan agung kakasih urang sadaya panghulu urang sadaya panutu para nabi para rasul habibana wa nabiyyana wa rasulana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos naratas jalan kahirupan gesan tuturkeuneun urang sadaya nuju ka gesan bagja teu hilap ka para kulawargina para sahabatna oge umat sadaya anu sami tunduk turut tumut kana ajaran mantena bil barkah ku pamuji sareng salawat anu ieu khusus kanggo panganten umumna urang sadaya anu sami hadir muga ku Allah dilungsuran taufik hidayah oge magfirahna diangkeun janten umat Kangjeng Rasul tur kenging syafaatna amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh lelencer turus turunan hadirin kadang mitra sadaya utamina bini sepuh ti pihak panganten pamaget jisim kuring ngabantun asmana kulawarga Bapak Abdul Deleg kalih Ibu Yak-yak langkung ti payun nyanggakeun lemek pangrambes jagong tuhur menangunun haturan wilujeng sumping tutup gunung keong reuma sumangga geragek calik bingah amarwata suta bingah kagiri-giri wireh anu diantos alhamdulillah parantos sumping bari dina kaayaan kawilujengan sinareng kasalametan kabingah sim kuring sadayana di dieu moal tiasa kagambarkeun kulisan moal tiasa kareka kubasa paripaos sepuh gunung luhur tanpa tutugan ku jangkungna sagara mayak pak lir tanpa tepi ku legana bawi raos luhur keneh sareng lega keneh kabingah sim kuring sakali deui hatur sewu nuhun. Mung rupina bingah teh mung dugikeun ka bingah bae anapun kedah males budi kana kasaean wargi sadaya bawi raos moal tiasa mung nyanggakeun ka pangkonan Allah
Muga-muga sadayana anu terlibat dina ieu kaayaan kenging imbalan ti Allah kalayan ganjaran anu berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna nedalaksana hapunten tina sugri kakirangan tata titi tindak tanduk duduga sareng peryoga anu tebih tina kautamian anggang tina kautamaan leueuteun sareng tuangeuna anu sakieu buktosna bahkan dugi kadanget ieu teu acan kasayogikeun. Salajengna dilinggihkeun oge pangapunten sanes dirorompok ieu teh bet dina buruan sanes maksa disimkuring sakulawargi di dieu ngalalaworakeun ngamomorekeun mung patali kaayaan kamampuan jisim kuring sakali deui mugi luntur galih kersa ngahapunten jembar manah ngabukakeun lawang panghampura saageng-ageungna. Salajengna panginten ngawaler naon rupi hal anu parantos tadi disanggakeun ku kasepuhan bade to the point bae garis ageungna anu katangkep ku sim kuring nyaeta seja maksa silaturahmi nepangkeun tali kawargian nyangreudkeun tali kadeudeuh antawis kulawarga ti Bojong Pasengsol sareng kulawargi ti ledeh kehed ieu. Hatur sewu nuhun laksa ketika bingahan. Muga-muga tiasa ngaraih jaminan sakumaha pidawuh Kangjeng Rasul man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyum sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Mudah-mudahan urang dipaparinan jembar rizki kalayan tiasa diangge ibadah. Mudah-mudahan urang sadayana dipunjung panjangkeun yuswa kalayan tiasa diangge ibadah. Oge mudah-mudahan silaturahmi na ieu singajantenkeun hiji tawis anu utami tanda nyata anu utama di payunan Allah anu maha kawasa urang digolongkeun janten ahli sawargana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna anu kakuping ku pribados sejak nyanggakeun silatul wa'dina jang asnaib kapun anak ti kawit sumping ka ieu tempat jang asnaib ditaros ku bapa di dieu aya naon hidup datang ka dieu diwalerna teh ku sisindiran saurna sapu nyere luhur paranje tuur ngadikes langsung ngajendol teu bisa sare tilu poe emut kaneng eueuy anu bahenol atuh ditaroskeun ku pribados kaneng eueuy ngawalerna teh sami ku sisindiran deui ari pokna teh ka Mekah rek meuli kakait asaku jauh eta ka Mekah rek meuli kakait balikna ka Banyarkolot mun teu ditikah ku Kang Asnaib kajeun saumur-umur jadi parawan kolot. Alhamdulillah laksana ayeuna mah neng atuh diwaler deui ku Jang Asnaib teh begitu banyak para pelukis hanya 2 yang melukis roti begitu banyak gadis yang manis hanya neng eueuy yang ada di hati. Lamun neng eueuy henteu dibikeun ka abdi mah sejak datang ka dieu bari mawa wadia balad tamtama kajeun riributan dina danget ieu lain kitu maksadna lain arek ribut lain arek nyerang tapi rek keukeuh we disuhunkeun sabab abdi tos gaduh janji pasini anu tos kapatri dina ati sanubari abdi. Alhamdulillah ditampi pisan silatul wa'dina. Dupi pamaksadan anu salajengna kakupingna teh sejak nyanggakeun silatul jirmina tuang putra Jang Asnaib anu parantos dijatugrabikeun kapun anak neng eueuy ieu ge katampi ka asta kalih kasuhun Kaligamurda teu bade disimpen di hanap-hanap disimpen dina mun-munan yap ka dieu anaking rek dirawu dipangku ku bapa moal dianggap minantu rek dianggap putra pituin saestu. Mung Kakang Raka panginten peryogi kauninga utamina kaayaan pun anak neng eueuy sakawitna dina enggoning pribados ngalaksanakeun laki rabi teh hoyong sing pasagi heula ku pangarti jembar ku pangabisa linuhung pinuh ku elmu malah dina prakna rumah tangga teh henteu tumamu teuing eta ge alhamdulillah diusahakeun mah parantos dikeprik digiring ka masjid dijajab dianter ka sakola. Mung panginten punten buah namah pinareng hapa henteu benten sapertos buah dawegan timbanganana berat katingalina lesnar sae mung upami dipeureut cai patina rek dialami nyakna bawi raos moal ayaan mangga nyanggakeun pun anak didikeun atikeunana kanggo Jang Asnaib anu parantosah janten kepala rumah tanggana. Muga-muga we hidup duaan sing juuh ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajengna kakuping make jangjang jinjing sagala rupa dicandak
Panginten eta mah parantos janten kebiasaan, dati payun ge mohon parantos katampi, ari ayeuna ditambih deui ku rebo cacandakan, hatur sewu nuhun tawis kadeudeuh, katineung nu kasep kapun anak neng eueuy di dieu, muga-muga naon rupi hal anu parantos disanggakeun, sing janten ragi dina raraga ngawangun rumah tanggi hidup duaan. Daun jengjing jeung sanawa aya hileudna karanyang, salaresna mah sanajan teu jingjing babawa ge teu nanaon, nu penting nu buleud anu panjang. Pangapunten buleud panjang di dieu teh maksadna sing buleud cintana, buleud keimananana, buleud paniatanana. Panjang teh sing panjang lengkahna, panjang pangharpanana, panjang jeujehanana, panjang duriatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Namung kakang besan panginten peryogi kauninga, salaresna mah eta teh teu dipiharep. Dan anu dipiharep pisan mah nyaeta si Aa nawe, dapun anak ti kamari teh meuni mata kuatir. Malihanan mah anjeunna teh sok hahariringan. Majarkeun teh berang nalamunan mun peuting dina impian, teu weleh ngagoda ngahias amparan rasa, nyanding dina dada mung aya hiji salira, Kang Asnaib keur salamina. Malahan saur neng eueuy teh keun wios ari cacanakan sareng sagala rupina mah eta mah teu janten emutan, ngeun saurna teh ka hade we anu sarupa, anu sok biasa dicacana ku si Aa bilih henteu kacana, kinten-kintena kacana ku Aa. Alhamdulillah tah ayeuna ti pihak panganten istri gaduh hak naros, pribados bade naros ka Jang Asnaib. Wios naros, ari Jang Asnaib tos ngagaduhan titel teu acan. Ari titel teh titit anu ngagantel atos aya. Alhamdulillah. Ujang nikah kaneng eueuy teh kade kedah gaduh ATM. Maknya ai titel tos aya ari ATM na teu aya. Entos gaduh ATM na teu acan. ATM teh singkatan deui ieu teh Bu. Alat tusuk manual. Mun anu tadi teh ya. Tah ayeuna mah neng eueuy tos gaduh BCA na. Ke baris digesekeun kana BCA eta ATM teh. Naon ari BCA teh? Barang colokeun AA. Alhamdulillah tos komplit ayeuna mah. Atuh hidup duaan parantos ngagaduhan STTB. Naon ari STTB teh? Surat tanda tamat bobogohan. Oge ngagaduhan SIM. Naon ari SIM teh? Surat izin mondok bersama. Alhamdulillah. Mangga we kantun prung ke dina waktosna. Ulah ayeuna kade ujang neng. Ibu bapak sadayana ari acara nikah teh acara bingah, tah komo anu pang bingah-bingahna nama ieu panganten bunga ieu teh. Tah ari ibu bapak anu hadir ieu mah kalebet pribados anu nyariosna sadayana ge benten kicep ieu teh. Sadayana oge ieu teh panganten susah. Ladas kitu Bu. Matakna dina acara nikahan mah tong tegang. Penyambutanana oge kieu we bari saserian. Etang-etang ngahibur anu keur lapar. Laras lapar ibu, kacita da ku pribados oge. Bojong pasengsol teh sakitu tebihna, dugi ka adu glajar jungkel jumpalik di jalana. Mohon da geuning sakitu buktosna jalana oge. Dugi kamu terheula kalegok dosol jeung kaledeh kehed ka ditu. Angkatna ti bojong pasengsol teh saurna tadi ba'da subuh, qobla seubeuh, hoyong uih deui qobla zuhur tapi ba'da dahar saurna. Mangga kantun direcak-recak wae eta hidangan anu saala kadarna ieu ngeun omat ulah diacak-acak. Dipanjang-panjang oge kadinya deui atuh di ponok-ponok oge kadinya deui. Mudah-mudahan naon rupi pamaksadan anu dimaksad ku sahibul walimah diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Sareng mugia ieu panganten masing juuh ku rahmat Allah. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten anu kasuhun panampenan pribados tebih tina kautamian anggang tina kautamaan. Seueur saur bahe carekna tina naon rupi bahasa anu teu sapagodo sareng undak usukna. Maklum pribados selain ahli dina nyarita, nedana wakupna wae pur layung kasinugrahan brai siang banyaran bagja sakitu di alap cekap. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.